Aing kawakilan Haji Mustofa ya nek ngundang sorangan ngariung engke jam 8 tas isa nek nyalametan anakna aing masa kalian bae balik kagang mampir heulai ka mah dia. Nawar di gayung di kan aing. Mentang-mentang jatuang perabot gayung be kayak tawar kan aing. Lamun lain amanat gelap jasa aing ngomongin si ieu teu nyambung sumpah bege. Walaupun dia tuang perabot ngalideg gayung di maing tuh. Aing nyaho sorangan loba gayungna ngalideg geus eta ge lakar ngahutang ti aing can bayar sampai kuari. Ieu mah aya ge Haji Mustofa ngondang ngariung jam 8 neuk nyalamatan anakna. Iya gayung aing aya. Waktu 8 kabeh aing gayung aing. Iya nawarkeun kan aing gayung tetep poe mau dibeli. Aing heuh aing nyaho kamari sorangan geus nyokot 2 losin bari jeung ngahutang can bayar ka kuari eta gayung aing ge. Ieu mah kek peuting diondang ngariung ku Haji Mustofa jam 8. Kemana jeung nyambungna? Pokona mah gayung aing mah. Geus jiji aduh mulai teu nyambung geus ieu geus emang bener dasar teu nyambung saya teh mah paingan si Heru si Amin si Isro teu daekeun ngundang si ngariung mantak nyeri ceuli jeung si coba eta nawarkeun gayung karena aing mah kuduna gayung warna jambon gayung warna abu-abu teu nyambung dia aing geus mulai mules aing geus eta mah diandeg datang syukur tidak datang sap